Ngadamel keripik tales tina 2 kilo jadi sawadah carang pinuh. Assalamualaikum pamirsa, patepang deui sareng vlogna Inung Sihana. Tadi dia teh caritana abdi nuju mesekan biah. Pami di dieu mah seueur nya sebutanana teh aya nu nyebut cetik, biah, aya oge anu nyebut tales. Ieu teh cetikna ukur 2 kilo, tah ku abdi tadi entos dipesekan ayeuna urang langsung we diparut. Biasa we marudna mah nganggo parudan kayu ieu. Ieu teh sae pisan kanggo sampe, kanggo cetik, kanggo pisang oge tiasa. Pokona mah nganggo parudan ieu mah enakeun pisan, ketebalanana oge tiasa diatur sareng ipisna oge jadi sarua. Anu hoyong parudanana tiasa cekotna di keranjang. Lanjut ieu abdi bade ngeuman heula biahna entos diawuran uyahnya pan ku abdi teh tinggal diawurkeun we biahna digalo-galo sakedap langsung we dikeuman ieu teh disimpen 15 dugikeun ka 30 menit. Ayeuna tos aya dina waktuna ngagorengna oge nganggo minyak jalantrah da nyaeta pan anu weuteuna nuju teu aya. Teu lamiga minyakna panas tinggal digebruskeun we biahna dikulah kaleh sakedap terus kitu mah tinggal dimasukkeun we bumbu gurihna. Bumbuna mah teu aneh-aneh, ukur bawang bodas, uyah sareng kaldu dicaian we. Pami atos dikucuran bumbu mah sok teu lami ge asak we tuh tos dikurah kareh meusan ge tinggal we ayeuna mah urang angkat. Dari keripik biah mah favorit abdi jadi biasa we bari masak teh bari hayeuh we ngagerenyem. Muhun nyaeta da pami di warung oge pami ningali keripik biah mah geuning abdi mah sok resep kitu sok hoyong meser. Alhamdulillah ngadamel keripik nantos beres tuh tina 2 kilo teh janten sacarang kapinuh geuningan. Pami ngadamel keripik biah kieu mah ku abdi tara sadayana di keleran sok disumputkeun sapalih da nyaeta pan sok disaekeun ku bapana Sihana. Tuh geura tingali pamirsa hasilna oge meuni araripis kieu. Pami ipis kieu mah sok renyah pisan di imamna teh.